pindang yuk. Pindang naon dong? Ah biasa. Ya, ulah akan awarkeun pindang ka aing. Aing butuh duit jeung lebaran. Sarua ge butuh pah no. Tah lamun kitu, aing boga motor. Pangjualkeun. Oh iya ya dong. Iya nya. Heeh. Nah yang sabaraha tuh? Geus lah ka aingna pokona 3,5. Naik payu. Ulah puting coba aing motor mah. Panese duit ayeuna nama. Bilang coba aneh lah. Jing we tawarkeun lah heula kumaneh nya. Heeh. Sing meunang di wayahna aing lebaran itu bukan duit. Sebenarnya terus setengah. Heeh. Kurang bawa lagi nya. Jing. Lek. Dong. Jadi motor teh alhamdulillah. Yo, motor teh kan payu 3 juta. 3 juta. Heeh tah, bari hese. Tadi nama ku aing teh 3,5 na teh. Leuwihna teh jeung maneh ka aing 3 juta, leuwihna jeung maneh 500. Bari hese ngadu 3,5 teh aya duit cenah. Barang mah aing mah pikir 3 juta. Aing kudu bare komisi warung ka maneh aing kieu mah. Oh, eta mah jelas kudu. Tapi lah bae aing alhamdulillah lah da aing putusan jeung lebaran ya. Aduh, sakieu ge untung alhamdulillah untung aya maneh deui we ke dieu. Untung payu ge teh hese lah aing mah. Dong, Oi. usabab ieu teh teu payu 3,5 mah euy. Heeh. Maneh teh payu teh ngan ukur 3 juta. Tah, wayahna ku aing kebere 200. Cih. Bung aing mah singgali pe jeung batur. Kali kumaha dong? Naik 10%, bung aing 200. Iya. Kapan aing lamun payu 3,5 arek diberenya ku aing teh 500. Ayeuna payu 3 juta tuh. Wayahna wae pan aing jeung beli baju, Ceng. Pan sarua urang oge. Wayahna bae, singgalib lah. Aing aya wae. Tok atuh tah lah. Heeh. Dong. Sanajan aing ngajual motor ge, alhamdulillah aing bisa kecumbunan keluarga aing jeung beli baju. Oh, dengekeun. Jeung meuli beas. Oh, Heeh. meuli kutang pemajikan mesusuna terayun. Heeh. Iya jeung meuli hayam da aing mah boga pindang mah. Heeh. Ya aing main slot. Bea, Montong main selot mah. Hidung. paname jadi 500. Montong. Tah, itu geus nuhunnya. Heeh. Malulin heula. Rek, nyakuan duit bisa ku kencit. Dong. Oi, Eta geus di ngabesakeun. geus bisa ku kencit aing mah. Nah, usung kencit di dia ge euy, nya nama euy. Oh nya. Heeh. Oh, aya beja nama da cenah nama kencitna teh susuna ge ku susu Denko. Dan ku susu pamajikan ieu. Nu bener sih eta. Ku susu Denko. Aing ge. Yo, aya nu geus kumisan mah. Kamu nyusu tarempes bawa susuna teh ka dieu. Ah, sia mah waduh lah. Geus, udah sakuan bisa ku kencit kira ke. Heueuh atuh lah. Aing di asupkeun teh dia. Tuh. Yo. Teh mister euy. Ah, iya jika nama iya target tipuan teh lah. Geus lah di dia pasti ya. Hasil. Pak C, tolong sini, saya nak tumpang tanya. Anjing. Lah itu mah mister euy. Punya. Goblok euy mah. Jual tipu, nambahan duit ladang motor heuh. Ya beneran aing itu kitu mah euy. Nya, ya. Ya, nya. Ada apa? Di sini aja, di luar aja ngobrolnya. Ya, heeh. Halo Pak C, apa kabar? Ya. Halo. Misteri mah. Heeh. Tipueun ieu mah. Bener. Heeh. Geus lah. Maneh nu sok bisa ngomongna. Heeh. Ya. Heeh. Ayana, ada apa, Mister? Aduh, mah ngomongan teh, bingung aja. Ada apa, Mister? Ada perlu apa? Mau ke siapa gitu?
cakap apa nih Pak Cini? Saya tak paham lah. Yang betul sikit lah cakap tu. Uhun, ya. Aduh, aing bingung ngomongnya teh. Mau ke siapa? Ini macam Pak Cik, saya itu nak cari itu siapa tu yang suka di TikTok tu. Dia punya nama itu bewok tu sama tu si Hansi. Pak Cik tahu tak alamat tu? Oh, apa? Ya, tahu. Si Bewok, si Hansip ada, Pak. Ya, ada bos, ada. Biasanya di sana dia. Jarang di sini dia itu. Di tuh belah di situ. Nah, siapa nuduhkan di itu dong? Salah. Ya, di base camp di itu si Anjing aja, si Bewok. Ya, Belah di situ. oh, kan itu. Lain di itu. Lain di itu. Macam mana nih Pak Cik ni? Yang mana nih yang betul? Kenapa nasi ya, dong? Bapak nasi Upin ini masih kenal Nasi ya? Upin. Betul. Yang betul sikit lah Pak Cik. Aku ni cari alamat ni. Tapi tolonglah jangan kasih alamat palsu, tahu? Tolonglah Pak Cik. Alamat palsunya. Oh. Orang Depok yang urenan Malaysia na kawai mah. Geus lah bukan nama aing nama uang gas ku aing mau tipu jeung mana? Geus juang tipu. Heeh lah. Ya udah Pak Cik macam ni. Saya kan alamat udah tahu, udah dikasih tahu. Jadi macam ni. Saya ini tak ada uang rupiah, uang Indonesia. Jadi saya cuma ada uang ringgit ni. Cuma ada uang ringgit di sini, kat sini. Oh, tebogan duit. Sete ketek. Lu mana terus ke bos? Ini cuma uang Malaysia, uang Malaysia, Jadi saya nak tukar, tak faham dekat sini, dekat banknya. Ngomong naon aing teh arti itu teh. Tebogan duit RT, tebogan duit 1.000. Tebogan duit Indonesia, tebogan duit kurang. Sok atuh perintah eta na. Heueuh cicing dengekeun heula atuh ngomongna. Ya gimana bos? Jadi macam ni, uang duit semua. Mau ditukar. Mau ditukar ke bank, saya tak faham lah dekat banknya. Oh. Jadi kalau ada nak minta tolong lah, tolong. Ini di sini ada uang ringgit kalau dirupiahkan itu 25 juta. 25 juta. Nah, jadi ini bolehlah kasih 3 juta pun tak apalah, tak kisah. 3 juta pun tak apa. Aku kasih semua ini di sini. 25 juta. Ya. Maha tuh ya teh dong, aing teh ngarti aduh. Yo si Mister teh erek ngumpulkeun dompet. Heeh. Di jero teh duit ringgit. Heeh, terus 25 juta lamun ditukerkeun. Masa minta 3 juta. kumaha ayeuna? Ya, ada motor. Jual pakai beli dompet. Bunga aing mah. Ih, nanti ku aing tukerkeun mah ke bank. Aing nyaho tukerkeun mah. Oh, gatuh. Heeh. Lah. Lu aing moal bohong mah gitu. Moal mun jom. Ya tuh. Ame jadi gede duitna. Heeh. Aduh atuh aing hasil aing. Heueuh atuh. Ni Pak Cik, kalau tak percaya ni tengok ni, uang ringgit ya. Nanti tinggal tukar dekat bank ya. Uang ringgit ya. Tukar ya. Gawat dong bikin dong. Kedulu duitna Allah. Heeh. Lu jadi mau anjing. Barang jadi beli motor aing. Heeh. Ya. Heeh. Nih. Uangnya ini 3 juta ini tilu. Mana Pak Cik? Tilu juta. Apa? 3 juta 3. 3. Okey, macam ya. Terima kasih ya. Dompet. Oh iya. Macam. Thank you. Oke. Nuhun. Thank you Pak Cik. Nuhun. Salah gitu. Target itu ampang target itu dipeng. Bapak, atur nuhun. Mangga dipangkun. Dulu eta. Woi, dong. Tapi cara bahasa Sundanya si perut goblok ini. Kita di muka ini cuma betul wae. Goblok. Eta buka eta na.
Goblok ka kajukut nuhun ka aing. Luat buka eta aing rada curiga oge. Anjing. Nah, nu kieu patut. Dulu eta. Dulu eta. Naon ieu dong? Yo mah, bener alamat palsu ieu mah euy Mr. Depok. Goblok. Aing teh hayang nyaho hidung gantian duit aing 3 juta. Nya, teu nyawa aing ge. Duh, aing kumaha tuh hidung ieu aing. Duit aing tinggal sakieu. Ieu mah naon? Tuh, Pan heuh, kumaha? aing kumaha bebeja ka majikan. Pan heuh, aing ladang komisi moal jadi mah dikutang ya mah. Sia mah ladang komisi, aing ladang motor eueuh motor duit eueuh kumaha ieu? Aing susurayu pemajikan teh make kutang kumaha? Goblok susurayu duit sia mah. Aing Aing pusing mah ya. aing geus sarua. Moal maneh mah? Pusing. Moal. Pusing. Aing nu pusing mah. Aing geus sarua. Anjing. Aing balik lagi. Balik. Mantau ke mana Ken? Naon nu dirasa si hidung ka aing goblok. Anjir, teuing aing. Duit sakieu dompet hiji. Anjir, teuing si hidung.